Sang bumi Bang, Sunda lagu apa? mengitari matahari. Oh, ibu botak terpacai pasti ngelewatkan dia yuk. Baik pegat di kamu. Ini parah nih. Ngising 4.000, kiih 2.000, jantan 6.000. Duh, daya kembalian, daya angsulna. Sok we atuh elang ke abi dah di dia ieu. Oh, Oh, ngepesan-pesannya kamu sela. oh. Oh, mohon. Sok. Bang, saya angsulna. Oh, tak canjang, tak can aya nu kiih, tak can nu ngising, tak can aya nu mandi. Awas ya. Oh, ya tununya. Oh iya, kewe wi deui. Hah? Bang, tuh saya recetan. Nemege, aya nu ngising pul 2-an, anu pipis 5-an, nembe aya 20.000. Sampai 20. Abi kalau sana yang ngising deh ya. Ujang, mau pipis deui. Akang nembe ngising pipis. Ngising abi teh Kang. Ngising tadi 6.000, nembe ngising opat dan 8 nya genep 14.000 entos 20 jeung 14.000 30 4.000. Berarti abi kirang sesa abi 16.000. Berarti bapak kirang kene 14.000 ka Ujang. Ini saya nama Kang da urang burit. Ka gue akang ngising. Ku abi make ngising. Burik tiap lawan balik. Bisa balik, Bang. Kenapa tuh? Balik ya Burik. Oh, ada tuh, Bang. Alah Burik. Nah kunci mobilna eueuh Burik. Oh no. Alah euy eueuh. Kusia disumputkeun nya Burik. Alah kang duduk ka aing. Wah, edan suganan. Pan tadi temang doyokin mau mobil anak mah. Bantuan eangan kunyuk lain kalah ka edan seteteangan teangan. Yo, cek aing oge nang kudu loba ibadah, salat, berdoa. Ambeuna diberi petunjuk ku Gusti Allah teh. Ah sia keet kalah kahita salat ka aing da ngosok salat. Ngadoa. Ambe otakna cerdas. Dah ayo, kunci mobil Natara. Bang, bernyanyi naon? Dangdut kehet aing ini dangdut. Beredar sang bumi mengitari matahari. Bang, udah lagu nu kitu anda resep, Bang. Lagu Sunda we Sunda lah. Kok heula aing keur ngeunaheun ye. Badai dan gelombang yang datang merintang akan merubah haluan cinta kita. Sang Bang, bumi Sunda lagu apa? mengitari Sunda. matahari. Goblok kunyuk. Sia kunyuk. Siang mau bukain kunyuk. Kok bukunya? Ah iya. Ya. Ai tikungan teh ieu di dieu. Rumah makan kedai tikungan ieu. Ai sapuncak tadi ku polingan karena kepagi kedai tikungan. Ya betul lah. Belah dieu geuning ayo. Urang mah hayang sate kambing. Aing mah hayang adieu teh. Hayang sate kambing sarua. Ayo. Ya, Mamang, tina naon jang? asli na bang, tina naon? Aslina jang. Ayo ujang keur naon di dieu? Ah, tina naon?
Ai pelayanan baru ieu mana? Urang ek meuli sate kambing. Aing geus lapar sih mah kalau bateun naon. Sate kambing. Sate. An ieu urang pelayan mah. Mira aku pelayanan budak leutik. Jangan panggil aku budak litik, paman. Aku sudah buluan. Pesan sate sapi atau 15 tusuk. Maunya keberapa? 10 tusuk aja. Siap, Mama. Laksanakan. Si goblok. Siap. Oh, pelayan deh. Oh, berarti kenapa? Ya, gua ada budak litik. Si bos apa lagi kan dia? Memang. Mata yang nomor 1 kok. Oke, Mak. Monyet. Urang aya kieu heula sakedeung. Rebuan. Beres, Bang. Beres. Makan nama. Tapi pembantuan saya lagi kacai dulu. Tadi ke setengah jam dan balik-balik. Mungkin dia udah makan sate langsung modal seperti di kukur. Oh iya, mungkin yang tainya ngebul, Paman. Bisa jadi. Bayar lah, Paman lah, ngarah jongjon. Asa aya pirasat enak ya. Oh, ya. Nanti saya nunggu teman saya dulu. Uang saya dititipin semua sama teman saya yang tadi, yang botak, yang gendut itu. Nanti saya susulin atuh ke saya. Aku belum cuma dari yang lain. Untung yang bisa kabur dah ke pelayanan. Kakak sia teh mangkek ku ai sina mayar. Pasti geus dibayar ku mangjek da mangjek lagi eueuh. Nah, itu botak yang kacai pasti ngelewat ka dia ya. Baik pegat di kabur. Bang, bukan duit tuh. Kan eueuh tadi geus beak tadi ge. Ih, aing hayang jajan. Eueuh aing geus beak tadi ge eueuh duit. Atuh ngamen we ya, lah. Bisa kitu nyanyina. Bisa, iya, lah. Daek maneh mintaan duit na aing nu nyanyi jeung kamen maneh mintaan duit. Heeh. Sok. Sok lakaskeun lah enak lah. Pak, kalau ku pandang kiri bintang non jauh di sana, ayo ku dengar melodi cinta yang menggema. Dirasa kembali galora jiwa mudaku, tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Para yang dahulu pernah membara, makin hangat bagai ciuman yang pertama.